Emon rukun ucapan anu kudu dilapatkeun dina salat aya sabaraha? 5 hiji lapan takbiratul ihram, kedua katilu opat maca sholawat, kalima maca salam. Daokeun sadayana upami diwihan deui meh jelas meh kadarangueun. Satu anu kudu diucapkeun dina salat teh takbiratul ihram, kadua Fatihah, katilu at-tahiyyah, kaopat maca sholawat, kalima maca salam. Hati-hati upami teh diucapkeun saha teh salatna? Pahamnya? Jadi rukun qauli dina salat aya 5 tadi. Mana ucapanana? Allahu Akbar. Kumaha? Allahu Akbar. Menang misah teu lapan Allah jeung lapan akbarna? Teu meunang. Pinter. Teu meunang sah lapan Allah jeung lapan akbar. Contoh, ieu sah teu? Allahu Akbar. Tuh. Mulai imam gitu kumaha? Hati-hati. Allah besar. Lain batal berarti teu sah. Pami batal mah asup heula salat sakeula terus batal di tengah. Ieu mah cenah salat cenah mah geus sah. Tuh. Jadi teu sah, hati-hati kudu salapan ulah pegat. Allahu Akbar. Kaduana naon teh tadi teh? Fatihah. Lamun anu salatna sorangan, lamun anu salatna ngaimaman terus teu maca Fatihah sah teu salatna? Gitu. Kudu dibaca deui lain teu meunang di jero hate. Eta mah kudu diucapkeun. Kajeun kieu bismillah. Teu meunang dieum we. Minimal kadangu Gusten ya bismillahirrahmanirrahim. Eta anu salatna sendiri jeung anu ngaimah. Upami ngamakmum kumaha? Sah teu maca oge. Ngan alusna maca. Lamun maghrib bisa, subuh cukup ngadangukeun bisa sah. Lamun ngamakmum. Terus lamun imamna geus bea maca Fatihahna terus imamna baca susuratan, pek imam baca Fatihah samahina. Contoh karek bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin cek imam teh Allahu Akbar jeung ruku ulah cicing wae tuturkeun sok sanajan acan beres. Pahamnya? Katiluna naon tadi teh? At-tahiyyah. Kumaha coba kalimahna? Kudu diucapkeun eta teh ulah jeung pek ieu we unggul. Ada gol. Teu meunang. Kumaha? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mantap. Terus ke mana? Sholawat. Mana sholawat? Mana sholawatna? Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil wa ala ali sayyidina
eta teh? Kumaha lamun jempe? Siksa teh salatna? Jempe we kieu we di jero hate. Ada abdi mah maca tapi di jero hate saha teu? Teu ada pikir mah kudu diobrolkeun. Kalimah naon? Maca salam. Salam itu sepaket. Lain ka kiri ka kanan, kiri ka kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres eta. Hati-hati. Ari salam mana kanan kiri. Dua nana sapaket. Lamun ditanya, maafnya. Nah, eta rukun qauli anu kudu diucapkeun. Lamun teu diucapkeun dina salat bisa teu sah salatna. Pahamnya? Hiji tadi teh naon? Disunatkeun ngangkat dua leungeun. Ngangkat dua leungeun teh dina naon wae? Hiji, dua, tilu, empat. Ulang kadang deui sadayana bisi anu hoyong terang. Hiji dina takbiratul ihram, kadua dina ketika mau ruku, katilu ketika i'tidal, kaopat dina entos atahiyat awal. Berarti subuh banget tilu dan teu pake atahiyat awal. Eta ngangkat leungeun Allahu Akbar. Terus we hati-hati tiap tos ruku Allahu Akbar. Terus we kabeh tiap tos non dihanap tos sujud langsung Allahu Akbar itu kan. Tiap tos ruku mah betul Allah sami Allahu liman hamidah. Eta ingat-ingat ngangkat dua leungeun. Jeung leungeunna teu asal ngangkat tapi kudu istiqbal. Ari istiqbal teh kudu nyinghareup ka kiblat, dibuka leungeunna. Bisa hafal? Eta hiji deuna pamakruhan dina salat anu teu meunang. Teu meunang naon? Teu meunang dilakukeun. Da makruh. Lamun makruh diulang-ulang bisa jadi haram. Hati-hati. Nu babari we. Hiji entong ngabarengan gerakan imam. Naon cenah? Entong ngabarengan gerakan imam. Entong ngabarengan gerakan imam. Imam ruku ngilu ruku. Pas imam erek i'tidal geus kieu maranane. Wah, gawat. Eta makruh lamun miheulaan kumaha? Haram. Lamun miheulaan kumaha? Haram. Imam karek Allahu Akbar arek sujud, maneh geus sujud. Allahu Akbar duduk nah cenah tarangna teh. Betul ya? Pas imam arek cengkat, paraneh geus di luhur nantu. Cenah makmum. Tapi teu nurut. Hati-hati. Paham ya? Paham sadaya? Cik anu malu teh lamun marengan imam. Balikan deui, makruh salat di jalma lamun marengan imam. Marengan naon wae? Marengan gerakan. Marengan takbiratul ihram. Marengan ruku. Komo lamun nyiap. Aya nu nyiap? Aya. Bejaan. Imam teh keur sujud, teu meunang ieu. Imam teh keur sujud. Jol we kalian hidup sadayana rek salat. Gede-gede saha eja. Imam teh saha? Imamna Reski. Keur imam keur sujud Reski teh. Jol we saha? Eja. Eja teh takbiratul ihram heula. Bener takbiratul ihram nama Allahu Akbar bener. Mas itu ruku sorangan, i'tidal sorangan. Jeung sujud dan urutan ka rezeki ka imam. Haram eta teh. Ya. Jadi kudu kumaha tuh? Kudu nurut
ka imam sakumaha imam keur ngalakukeun eta pagawe. Pas imam keur sujud urang takbiratul ihram da asupna salat Allahu Akbar. Terus kumaha? Sujud we ngiluan. Pahamnya? Kade. Makruh salatna lamun naon? Ngabarengan imam. Haram lamun diheulaan. Jadi sing santai. Ya. Qur'an tahiyat pas imam Allahu Akbar wah urang geus nuntuk dulu naktung. Haram teu? Haram. Eta, komo hati-hati mah dina sujud. Kadang ke imam bareng Allahu Akbar anak sujud, aya nu musarujud di hana. Pas imam bareng cekat, geus kalari yeuh. Wah. Nyawa. Aya kana teh kitu. Sakaya tara di dia. Teu syukur. Aya tuh menusuk ningal gitu kan. Di masjid mapirakunya ada bapak-bapak mangarajin meureun. Ngarajin teu tara. Bapak-bapak ngaraos teu? Ngaraos alhamdulillah. Bisi. Ulah ngahelaan imam. Ulah marengan imam. Antep heula watir imam teh. Asa diudag-udag. Allahu Akbar cek imam takbiratul ihram. Tangis beres imam klep baru ulangan Allahu Akbar. Eta anu sae. Tah pas tadi pas ngaimaman berdiri kalian teh santai we duduk heula bener tuh. Bener teu? Ulah ari sujud ari pas nangtung sareng teh pas sujud geus anu sujudnya. Wah kawan, makruh teu? Karek ekean sujud marane geus sujud. Teu meunang eta teh. Ya. Hiji teu meunang miheulaan takbiratul ihram, kadua teu meunang miheulaan ruku, katilu teu meunang miheulaan atanapi marengan i'tidal, kaopat teu meunang miheulaan atahiyat, teu meunang miheulaan sujud, teu meunang marengan oge sarua. Kudu diantepkeun heula. Pahamnya saudara? Eta. Hati-hati. Jeung teu meunang mudag. Apa mudag? Apa teh mudag? Keur kieu we tadi teh sa Rizki. Santai Pak. Keur kieu we depan teh. Sujud. Jol we padli. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jeung sujud deh bareng. Sada ayat kan nu kitu teh di masjid. Sok ninggal tara. Mudah-mudahan teu ninggal. Mau ninggal bejaan tapi kade di betrik. Pas di bejaan maneh mah budak keneh hendak ngaji ya. Pahamnya? Hiji deui. Dina ruku tos, dina sujud dan dina ruku. Dina sujud teu kengeng siku tegengeng karena lantang. Pahamnya? Tegengeng karena lantang. Terus diuk dina tahiyat awal, diuk dina tahiyat akhir. Sarua beda? Beda. Eta tos hiji deui. Dina salat. Ukuran jeung hareup ka kiblat naon?